Tapi rasa setengah pasti urang sarot Apa lagi? kopi nasi Oh ini. pasti panen untuk panen kayaknya kolot panen Kenal naon? nah ker nyanyi Sahan maut. tuh innalillahi ono maut panen deui we geura cing ono maut kasep ka orang teh cerita Bandung Jakarta Banjar. aneh Sama ukang otak mun. Banjar deui kan ini yes Kenal naon ini kenal naon? keur nyanyi gitu ya. Jadi mana bisa nyanyi? Nini. Pinjatkan ini siapa Bang Roni? Enggak ada yang nanya ini enggak ada. Naon? Ah? Mam, bla bla bla. Mam Chan. Mam. Dah bla bla bla. Ini tapi Bukan itu mah. Urang kumaha teh beres geura. Hah? Urang kumaha teh? Mana? Enggak dia jual kumaha teh. Oh, kayak panen mah dibere. Kan tenang. Ya, dun. Anu karetna dua tadi ladaan. Oke dibere. Naon? Hayang bener ge dibere ku maneh mah. Asli. Ulah lain ngomongkeun masalah panen. Eueuh, Kalau didinya maut. ini. Allah. Tak itu mah doa kolot maut teh. tapi dengan diceng-cerik Wah, teraskeun. Allah. Lain sering. Aduh. Doakeun. Ini atong. Doakeun kitu. Allah. Oh, engke maneh kebagian panen lah. Ah, kitu amin. Lewatna. Lipar. Pembalap. Orang. Embuk sok we, sok sebuk sing sebuk. Sok layanan sok. Keo. Lain sok bebarengan jeung maneh sok poe. Ulah keo, aya mana keo. Hah? Keo, aya keo. Sudah dikabain ke. Keo. Rek ka bengkel. Cek aing nya bengkel. urang mah geus lieur kada Sok, minta aja sok bieu. Saya kada datang. Datang wah. Ngobrol lagi. Hai, ieu mah datang ka derek naon. Urang kan capek geus semua semprot. Sanggel kan. Teu kitu teu. Geus kayak kebagian dua anak. Mana Sareas geus panen. Awas jualan semen. Ana yang baraknya. Udah orang kacai heula, urang capek teh tadi. Enggak sudah. Nah, ini mah kieu. Kalau orang bawa heula eta tuh nya. Kela orang bawa heula. Hmm.